nungaran musim hujan, nungaran musim panas. Musim hujan diisiku panas, musim panas diisiku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan, jam 5 jam genep jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan keneh bae. Geus ngomong kabeh. Jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai teh. Kuari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang. Ngaromong kabehan. Ieu kumaha hujan teu eureun. Mal kebal deui ge urang ge dikitukeun. Jepan cenah kieu kitu amat. Atuh geus teh eta robat. Nah ieu ngecrek hujan teh Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongko musim hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Geus balikan urang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ka alam barzah. Ulah neuleuan batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah. Eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak urang we jeung boeh. Dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu. Sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang. Pemimpin urang, kepala urang, mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan, urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang. Bentakeun mata hate urang eta. Nah, lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak, udang ngaranna. Geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu bakal kadenge kabangkawarahan kaum Firaun, kabangkawarahan kaum Kiptin waya di Mesir nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ku omongan anu pohara di mana bae jeung iraha bae maneh Musa mamawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan maneh dek nyihir kami. Ulah-ulah sihir anu geus pernah didatangkeun ka manis ka kami, sihir-sihir anu anyar ge andai kata didatangkeun ka kami tetep bae famanahnu laka bimu'minin, kami mah moal iman ka maneh tetep moal iman moal kakara Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Allah. Gusti kurang kumaha Gusti ngutus ka abdi mawa mukjizat, dibere mukjizat abdi ku Gusti, tongkat tu sakitu hebatna, leungeun nu sakitu ngagenyaina, doa nu langsung ku Gusti diijabah, tapi kaum teu pohara amat Gusti. Fada'a alaihim, Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Gusti Allah, ya Rabbi inna abdaka Fir'aun ala fil ardi wa baghawat wa inna qaumahu qad naqadul ahda
fakhudhum bi'uqubatin taj'aluha 'alaihim naqabatan wa liqaumi 'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan. Eta lah Kangjeng Nabi Musa. Ya Rabbi, duh pangeran abdi sanyana hamba Gusti nu ngaran Firaun kumuluhur di muka bumi. Lacut anu kabina-bina melebihi batas. Kaumna nu geus kabubar kana janji. Kamari ieu yuhunkeun kan ka abdi. Lamun dileungitkeun ieu kapailaan, manehna kapan bakal iman tetapi malah menjadi-jadi kufur ka Gusti. Naqadul ahda. Gusti teu aya deui pamundut ti abdi ka Gusti jang kaum Firaun siksa Gusti. Jang kaum abdi jadikeun sebagai izok, sebagai piuruk jeung itibar. Jang kaum sabadana sebagai ibrotan jang kacamata supaya ulah nurutan kaum-kaum Firaun Gusti. Coba nu mantak Gusti Allah langsung mere sababaraha siksa. Ialah ternyata orenganan diijabahna doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. Gusti Allah ngaijabah pamondot Kangjeng Nabi Musa alaihi salam langsung Gusti Allah teh nurunkeun ka kaum Firaun. Sabada tinurunkeun cocoba anu tadi ditambahan deui cobaan at-tufan banjir. Iyalah doa Kangjeng Nabi Musa. Hujan ngecrek teureun-eureun ti mimiti poe Sabtu isuk-isuk. Anu pohara. Keur mejeunna paila, keur mejeunna marariskeun suara rusak. Nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa ujukan ka Gusti dijabah doana. Turunkeun siksa bae Gusti. Poe Sabtu langsung hujan ngecrek. Di jam genep datang ke jam 7, datang ke jam 8, datang ke jam 9, datang ke jam 10, datang ke jam 11, datang ke jam 12. Hujan pohara jasa. Nu tadina sariri bararungah urang Mesir kaum Kipti teh. Datang deh hujan. Subur deui cek deui subur. Di jam 12 teh teureun keneh bae hujan datang ke jam 1, datang ke jam 2, datang ke jam 3. Mulai kita tadina rada bunga cara ricing. Geus teu nanya ku ari. Tadi mah seserian euy, bunga urang. Bisa tadi deui, bunga urang. Bisa subur deui. Seserian keneh jam 12 mah. Begitu datang ke jam 4 ngan neuleuh doang. Euy, kumaha ieu? Euy, kumaha ieu banjir? Nyahonya? Terus bae. Jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 masih kena hujan kena bae. Geus ngomong kabeh. Jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai teh. Kuari jam 1, jam 2, jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang. Ngaromong kabehan. Ya kumaha hujan teureun-eureun. Coba ke pangeran Firaun. Datang pangeran. Naon sia? Ieu hujan terus bae. Aing bingung. Wah, pangeran urangnya geus bingung jakeun. Atuh komo urang. Pangeran bingung. Ya tahayyar. Bingung Firaun ge. Hujan terus cek Firaun ka ponggawana selesaikeun jalan-jalan cai. Ulah datang ka kabanjiran negara urang. Ayo, urang izin ka Musa. Izin ya ka Musa ieu. Ieu gara-gara ieu sihir Musa ka jeung kumaha. Bereskeun, dikerahkeun seluruh masyarakat supaya ngabenerkeun kamalir kabeh. Tapi di jero hatena geus lain deui, asana moal beres. Ieu mah kajeun kumaha ge doa Musa. Maning datang ka Musa. Ulah makasih ya izin. Gengsi. Mana datang deui.
Antapkeun. Ayo urang beresan lu. Kamari jalan saya dirapihan mendadak wobet dirapihan. Datang ka subuh poe Minggu hujan ngecer keneh bae. Ngoh wadean. Hujan gede jasa. Datang ka poe Senin hujan teu eureun-eureun. Terus datang ka imah kuari geus jadi lautan. Ngan kakarak sakengkeongan ka. Poe Salasa hujan beuki ngogodean bae. Instruksi kabeh. Keluarga masing-masing keluarga ka anak incuna we ulah anu kalaluar kaseret cai sia. Di arimah bae. Di arimah amankeun masing-masing. Sugan poe Rebo mah eureun. Poe Salasa ngogodean, Rebo ngogodean. Wah, kuari geus datang ka Cangkeng. Cai di Mesir geus datang ka Cangkeng. Cak Raja Firaun ulah-ulang aing paeh. Wah. Cak Pati Haman ulah sieun pangeran Metilok aya paeh ku banjir. Kudu kumaha tuh Patih? Urang kapara. Aya keneh para. Kajun masyarakat mah paraeh nih. Nu penting pangeran ulah paeh. Heuh nya, para urang boga para. Lamun datang ka para banjir ulah kitu pangeran. Urang terus kasungsuhunan. Pati hebatnya sepati. Lain nasihat kieu cak Pati teh kieu panggiraheun raja. Ieu mah lain sambarangan banjir teh beureunanan pamundut ti Musa, ieu mah maning iman bae teu kitu henteu. Tetep bae bangkawara beuki dipengkolkeun. Kos kuari di negara urang teh kapan politik keur teu jelas, perekonomian teu jelas, sugan aya hiji nu Noel kitu KRI 1. Maha besar Allah, saya akan menasihati raja kami yang bernama yang mulia Presiden Jokowi. Mudah-mudahan beliau sadar dan menginstruksikan kepada seluruh rakyat bahwa marilah kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Mungkin kemandegan negara kita dari perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ini mungkin gara-gara kita terlalu jauh kepada Allah. Marilah kita sama-sama bertobat. Nu Noel gitu. Kabeh ge coba kita tembakan hujan. Kita kirim garam sebanyak-banyaknya. Teknologi kita makin canggih. Kita tembak, kita buat hujan buatan. Enak kos gitu coba. Dan lain-lain sebagian nunita Noel ke Allah. Emang gitu kan di negara. Ulah-ulah atuh kuari mah secara nasional di kabupaten bae di kabupaten anu dipimpin ku presiden bupati. Presiden buat raja sakabupaten adalah bupati. Sugan aya nu nganasehatan bupati ketika bupati mengkol tina rel agama. Ta DPR teh tilok. Sugan aya nu kieu. Bapak Presiden atau Bapak Bupati yang mulia. Kami sebagai wakil-wakil rakyat dari berbagai fraksi Golkar, P3, PDI, kemudian partai-partai PKB dan lain sebagainya yang ada perwakilannya di kabupaten ini, kami menasihati kepada Bapak Bupati bahwa APBD yang telah ditandatangani saat ini baik can ditandatangani deuk kumaha maju na pembangunan belum, maka mandek. Cobalah sekarang kita melihat ke arah yang maha gaib. Allah akan melihat kita. APBD ini kita atur, sebagian untuk PNS, sebagian untuk pembangunan, sebagian lagi untuk tunjangan-tunjangan yang belum selesai pembangunannya. Cobalah sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita untuk memperbaiki negara kita, khususnya di Kabupaten Tangerang. Coba kita jangan terlalu korupsi, jangan terlalu maling, dan jangan terlalu menghibuli rakyat. Aya eueuh ka DPR mah gitu. Sia nya jawanan. Kan sia ditangkep sia. Can menangkap aing. Sia geus ngeueuhkeun bae. Berarti sia geus nyaho jasa berarti. Atau ku kabodohan sia meureun. Ieu mah geus sabodoh lah teh urusan nyana ngan kira-kirana, ieu mah kira-kira na optimis aya eueuh DPR tanu nganasehatan gitu. Masya Allah, caknya nama di dia DPR meren kadengnya takut celi DPR.
di dieu teh DPR anu ngaji, PNS anu ngaji, camat anu ngaji, kadengin kunyana. Ulah ngomong kitu isin sia. Cekna bupati teh nyahoan meureun. Nyahoan sebab DPR aya nu ngaji sok laporan ka bupati. Hasil pengajian Cilongok ieu Pak Bupati. Nyana ge sok gideg bae. Gideg zikir teh gidegna wallahu alam. Bupati ge nyahoan, gubernur nyahoan. Aya nu nganes boro-boro di ditu di luhur. Anu geus kuda-kudana pohara jasa. Di kabupaten bae geus eueuh nu wani nganasehatan untuk lurus. Mentak sakieu mah urang kakarak dibere panas sakieu masih alhamdulillah. Kakarak dibere tsunami mah masih alhamdulillah kan. Kakarak dibere gempa sakieu mah alhamdulillah. Kakarak dibere angin beliun masih alhamdulillah kan bae. Urang masih kena bisa hirup. Mal kebal deui ge urang ge dikitukeun. Jepan cenah kiai kitu amat. Atuh geus tidak taroba. Makin menjadi-jadi tah. Ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa, jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa, jadikeun ka kaum abdi sebagai izah, piwurup jadikeun ka kaum nu sabadana sebagai kacamata. Urang kan keur ngaca kuari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari kitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, perbo hujan buhara jas sabeuh. Geus teu bisa ka mana. Ya Allah. Maun dakhala buyutahum. Cai sing kolocor arasup lain kasolokan, lain ka huma, lain ka sawah, ka serang, tetapi asup itu buyutahum ka imah-imah kaum. Imah banjir. Wa wasala ila hulukil jalisin. Nyana diuk di mana bae datang ka beheung cai. Masyaallah. Geus teuh nu bisa kumaha. Nyana ge ngomong ieu mah lain sahujan-hujana. Ieu masih. Siksa. Aju kumaha? Nyaho. Aju kumaha? Raja urang raja biar kawan kumaha raja. Raja ge boyang. Raja ge bingung. Atuh tah raja urang bingung, urang kumaha? Urang mah bapana bingung. Geus urang sia reos. Ngomong nama si kadang ikut Musa. Urang izin. Gengsi urang ke Musa. Musa hebat jasa Musa. Hei, tuh mana puala? Iba cai sihir. Lain lalagan, hebat jasa. Coba si ada lekat itu dulu. Ke mana? Ke kaum Bani Israil. Coba aku si ada lekat kaum Bani Israil. Banjir kayak tahu. Ya, kena itu ya. Tungguan ku si ada dia. Sakumaha dengan nasi meut. Ege kos gitu mah ndek ngalah eta teh naon gara-gara puyuh. Aduh eta aya bahasana baheula mun ngalah puyuh teh nya ngalengkan ge huwel gog anu urusan anu nyahoda di daerah baheula zaman baheula nyahoan ka ngalah puyuh. Ge kos itu teh. Eta heran teh puyuh lamun dihuwal-huwal henteu daekeun hiber. Tidak geriber bener eta mah tak nang di kolot baheula babacaanna lamun nek nawak puyuh urangna ulah gandeng ulah lobaan-lobaan haju urangna babaca huwel nyaho eta bahasa naon meureun teh huwel ge tajakeun ka Haji Makmun ge kolot baheula ai Haji Pendi mah teu nyahoan teu nya mah baheula nang bangsa nu tilok bergaul di mukos karitu nya mah lamun geus aya di leungeun batu cokot eta nya huwal meureun eta bahasa manuk nyana meureunnya mun sakurang mah cicing sia tilok hiber geus aya ge ta jeung lamun geus aya ulah langsung ditewak urang muter heula puyuh mah kos kitu puyuh mah aya atuh ku lagi jang nang di makula eta kos kitu mang makolot lamun geus aya teh huwal urang ulah langsung newak hiber sia urang muter heula datang ka saputeran puter geus datang tak ka urut urang ka karak tewak moal hiber je nu mantak urang lamun aya awewe ge ulah langsung tewak huwal heula huwal aju muter urang ge huwal aju muter tah cekel dadana rek moal kumaha eta babacaan kolot baheula ku hebat jasa eta. Masya Allah kula mah jampe mancing dibere
jampe mancing atuh dibere datang ka di Ciduhan babacana ayo babacana ngan wali bikin mah sia marah rancing bae ujianna wah aing mah geus bang aing nyiduhan mah bisa kabehan ge ngan babacana tah nu mahal ge tah kamari ge aya nu menta ka kula babacana los odol jeung sapi daek aing Kumaha lengkap sebab baheulana kula mah ngaguru bae ka nini ngaguru ka aki-aki ngaguru nyaho bae kula ye huwal omong nyaho coba ge walau baheula mah nyaho huwal urang mah bari muter teu daekeun hiber heran eta puyuh teu daekeun hiber heran ji teu daekeun trek nah beunang tapi lamun teu dihuwal-huwal hiber norolong nya mah lain hiber norolong teh jadi lamun urang muter gitu huwal teu daekeun deuk norolong ka mana cenah aing geus dipager padahal mah urang mager henteu naon teu eta ilmu datang ka dinya ilmu masyaallah ieu ge nya gitu sehat di dia bae aing ka ditu tungguan ku sia nya aing moal ka mana moal lamun aing eueuh berarti pae paling datanglah pengintai ti kaum ti kaum Firaun masyarakat Firaun dek ningali kaum Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam datangnya na ka ditu ngintip ka handapeun gunung Sinai anu geus disadiakeun di dinya parentah Allah begitu ditingali Masya Allah Karim horenganan kaum Kipti mah teu kabanjiran sama sekali ai hujan mah hujan ngan teu banjir aman bae nu aya sejuk jeung tiis ya Allah ya Rabb siksa pohara lain lalagaan atuh kulantaran kadeuleu katumaninahan jeung katentreman kaum Bani Israil atuh daratang kaum Firaun ka Kangjeng Nabi Musa datang kabeh unjukan Musa aya naon kabinga aja datang ti negara Mesir teh ka dieu deuk menghandap ka anjeun Musa maksudna kami di ditu teh di Mesir teh kuari keur kabanjiran hujan ti mimiti poe Sabtu teu eureun ditungguan datang ka poe Minggu beuki gede Senin beuki gede Salasa Rebo kuari mah geus sabeung cai teh cek Kangjeng Nabi Musa kabege nyaho di mana nyahona lantaran eta teh menang ti Gusti Allah doa kami Musa sing dedeuh ka kaum kami ka urang-urang Mesir ulah datang ka balaya bangke engkena ieu mah wayahna Musa kudu ngadoa deui ka Pangeran minta dileungitkeun ieu siksa cek Kangjeng Nabi Musa tarohanana naon ieu teh lamun ku kami dileungitkeun kami bayi mandek nyarita baya Musa banjir teh lain lalagaan ieu ti poe Sabtu datang ka poe Sabtu geus saminggu budak laletik mati mimiti orok datang ka norleng-leng sasapihan geus pararaeh di mana meureun bangkena kitu keneh jelema-jelema anu karolot mah nini jeung aki-aki geus teu bisa disalametkeun geus teu kanyarahoan di mana bangkena di mana kuburanna tinggal kami bae nu da jararajak pangeran maneh Pangeran ge keur aya dina kabingung maneh atuh senang amat boga pangeran bingung ulah loba ngomong Musa ku ari mah kieu bae ikshif annal azab faqad sara bahran wahid fa in kashafta hadzal azab anna amanna bik kami mangan sakadar sakieu Musa panleungitkeun siksa banjir lantaran Mesir teh kuari geus seperti lautan geus teu kadeuleu tatangkalan geus teu kadeuleu imah fa in kasyafta hadzal azab lamun anjeun Musa ngaleungitkeun ieu siksa geus ulah nyaritakeun tarohan-tarohanana amanna bik kami bakal iman kabeh sakaligus bener si Kangjeng Nabi Musa moal cara nunggeus moal nyaat ngadoa deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Masya Allah
jelema can barali Kangjeng Nabi Musa ngadoa can ge turun-turun acan leungeun Kangjeng Nabi Musa di luhur langsung centrang di luhur teh fazalallahu ta'ala alai anhumul matar langsung dileungitkeun hujan teh centrang anu kabina-bina ratwar salariha harita kene angin ngahliwir cai langsung dikamalir-kamalirkeun ku Gusti Allah dialir-alirkeun ka mana lempatna harita kene can ge turun leungeun Kangjeng Nabi Musa eueuh hujan eureut banjir langsung harita kene pajapal arba masya Allah ieu taneuh kasat deui bae henteu cecepekan bae lelecehan teh begitu baralik jukut geus jaran maha kawasa Allah maha istimewa doa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh termasuk ulul azmi kok hebat amat sih Kangjeng Nabi tah ayat ieu urang renungkeun poharana Kangjeng Nabi Musa harita kene begitu balik menuju Mesir jukut jararadi ya Allah tatangkalan geus hararejo deui pohara lain lalagaan mukjizat poharanya ya Allah ya Rabb bari balik nyana ka nagara Mesir bari ngarenungkeun banjir 7 peting ti Sabtu tepikeun ka Sabtu siksaan anu pohara lantaran banjir teh kos lautan tapi begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa harita kene eta hujan teraat di samping rat cai-cai anu datang kasungsuhunan teh harita kene surut Gusti Allah ngirim angin sejuk anu luar biasa geus eueuh kokotor nanaon di kota teh bahkan taneuh-taneuh teh jadi salalubur jararadi deui anu tatadina kumanehanana teh dipelake jadi deui kharaja minan nabati malam yara mislah anu tatadina tangkal itu mah eueuh wari jadi aya jatuh pernah melak eta teh jadi araraya subur ngadadak nagara teh masyaallah karim Didinya ditanya ku Kangjeng Nabi Musa hei kaum ulama kuaridek negorjang jika anjeun sakumaha perjanjian anjeun lamun disiksa dileungitkeun anjeun teh kapan deuk iman nah kuari mah kaula hayang ngadenge syahadat anjeun sok kaula ngadenge hayang ngadenge langsung ceuli kaula coba kumaha Anakasul ahda walam yu'minu fa'aqamu syahran fi afiyatin tidinya manehanana ngarandeg tina ngarandeg tetep bayangan sakadar kucap kicep embungeun iman bahkan ngudar kana janji Musa eta mah kami mah janji mah janji bae kulantaran ku hayang-hayangna dileungitkeun siksa ari iman mah engke heula kami mah kudu iman mah eta cek urang rawa kidang mah wakaeula kami aya kudu iman mah da wakaeula nya mah dibalikeun urang mah ke heula aya kudu iman mah ieu urang rawa kidang mah lain wakaeula bahasa hebatnya eta mantep eta rawa kidang mah di dunia moal aya terus Musa kami minta ka anjeun teh ieu mangan sakadar cek hayang nyaho kahebatan sihir anjeun bae ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa ieu mah lain sihir mujizat segala mujizat segala naon tak ieu mah kasuburan teh ieu mah ti Gusti Allah lain doa maneh ke namun paila gara-gara maneh ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa buaka-wara teh sikao geus busa kuali bawa mikiran kami maneh bae di ditu tentrem kami mah kami di dieu kami mah geus khusus boga pangeran khusus raja kami pangeran kami Firaun kami mah kumaha nyana bae hirup kami mah digantungkeun ka nyana kasuburan digantungkeun ka nyana
segala rupa ge kahirupan kami di negara kami mah kumanya na bae geus kami mah iman teh geus bae ka pangeran kami Firaun tidinya sabulan Kangjeng Nabi Musa balik ka kaumna cek kaumna kumaha iman teu daekeun cipan karena itu amatnya teu nyahoy jadi ganti Kangjeng Musa jadi bahasa Kendal bangkawara tinggi tekaum tetedai kenarariman sabulan dibere waras seserian huadainya na menikmati kesuburan Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah Gusti kaum teh orang bangkawara kene sugan atuh nyana aya hiji nu iman tatap henteu abdi mandek ngulang doa abdi deui ka Gusti jadikeun siksa teh anu bakal jadi siksa ka kaum Firaun jadi piuru ka kaum abdi jadi kacamata jang kaum nu sabada abdi nyangakeun ka Gusti mangga ieu sabada dibere banjir teh sok bere deui Gusti tambahan deui ku Gusti Allah فأرسلنا عليهم الطوفان والله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Allahu a'lamu bimuradi farsana maka ngutusi sun agung alaihi mingatase alu Firaun atufana ing banjir wa lan lutayatufan maruniku banyu dakhala kang manjing ya maun buyutahum ing pirang-pirang umah alu Firaun wa wasalalan tepung ya maun ila hulukil jalisina maring pirang-pirang genggerong ungkang dodok kabeh sabata yamining butuh pirang-pirang dina wal jaradalan belalang akala zarahum maka mangan ya jarahum ing tetanduran alu Firaun wasimarahum dan pirang-pirang bubuhan alu Firaun kadzalika alaika ya mangkono sabata ayam walkum malalan kutu atawa tuma susah tegese ulat au huwa naun minal qurat atawa utaya kumatai kuwarna sawarna kang tetep saking tuma patatabaa maka mangan yakum mal matal kahul jarad ing barang kang ninggal ing ma'apa belalang wadhafadi alan pirang-pirang kodok pembalaan magang ngebeki Allah pada buyutahum ing pirang-pirang umay alu Firaun waktu amal bulan pirang-pirang papanganan alu Firaun wadamalan ditipimiahi minalang pirang-pirang danyun alu Firaun ayatin ala sakhe ayat upasolatin sakhe kang mertalakan mubayinatin tegese sakhe kang mertalakan pasak baru maka pada sarombong ya alu Firaun gumede alu Firaun anil iman ini gak saking iman dia halawan ayat wa kanulanana ya alu Firaun kaum mujrimin iku kaum kang doraka kabeh ngalanjutkeun lalakon tentang siksaan kaum Firaun anu buang kawara tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam
sabada disiksa keluarga rakyat Firaun teh ku banjir anu pohar imimiti hujan ngecrek datang ke gede nu pohara banjir datang ke kos laut negeri Mesir teh otomatis unjukan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dengan janji lamun reda ieu cai saat ieu cai ieu cai kami deuk iman ka Allah iman ka anjeun Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Allah banjir 7 peting langsung saat hari teket. Masya Allah, gitulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihi sabada eta banjir teh saat setra ditungguan janjina nu bakal iman ka Allah iman ka anjeunna ternyata nang tangan deui bae eta si Musa sihirna ku hebat-hebat teuing nya banjir sakiceup saat sakiceup pohara amat emang bisa nandingan sihir Musa maka sihir kene bae nyangka sakitu mujizat anu poharana kunaon eta mata hate pecak buta hese mata hati buta maka jadi hukuman. Urang lamun nyaritakeun tentang hayam maot di lumbung. Aya kotok pae di gudang. Teu bisaeun barang dahar jana di gudang padahal mah deuk ka dahar pare nu mana embal aya gudang tapi pae kalaparan. Blon tak kotok. Aya embe pae di kebon. Ndek ngatuan naon tembe jukut aya walingi aya keur carita deuk mapal nyana daun dangder jeung sajabana aya tapi paeh kalaparan di kebon. Masyaallah pan urang teh ulah teh hayam maot di lumbung embe paeh di leuweung ulah tapi urang diulah-ulah ge datang ka urang kunaon tuh di tengah-tengah caang mata hate poek teu bisa neuleuh caang namun cek waliullah mah nyaritakeun matahari teh sakieu caangna tapi teu sakabeh neuleuh kana caangna mata poe di antara nu teu neuleuh kana caangna mata poe teh hiji jelema anu di kamar bae jelema di kamar bae rapi kamarna setik-etik acan cahaya anu asup ka jero taetanya sanajan caang panon poe teu bisa neuleuh kana caangna sebabnya na di jero hiji nomor kadua nu teu bisa neuleuh kana caangna panon poe jelema anu deukeut jasa ka panon poe neuleuh urang ka luhur moal bisa neuleuh kana caangna panon poe sebab serab eta mah deres ieu mah nu teu bisa neuleuh kana panon poe teh jelemana normal ngan nyeri mata bentar tuh siap bung bentar caang tuh saya nyeri mata ini bentar nyeri tuh aya urang Lampung geulis ajeun geulis deuleuh ku siap paksakeun bung nyeri aing kajen teuing teu neuleuh nu geulis bandingan teu bentar aing sebab aing mah ieu nyeri jasa bentar nyeri ieu mah ieu dihareupeun sia ieu aya awewe geus bubuka geus teu make baju lah baju ieu kutangna geus eueuh nu bener sia
bentang semua itu make kutang ieu susuna geus ngagandoi di dieu sia teh ai handapna sarua bentar sia bentar deuleu sia deuleu cahaya padon peden embung nyeri aing mah kajen gogong mage embung kajen teu neuleuh aing mah sebab aing mah nyeri jasa asal bentar nyeri tah teu bisa neuleuh kana caangna padon poe eta bahasa wali mun dibahasakeun diterjemahkeun ku urang hidayah melalui Al-Qur'anul Karim diterjemahkan melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi diterjemahkan melalui kitab-kitab ulama kuari berbagai dakwah melalui elektronik melalui koran majalah dan lain sebagainya mimbar ari mata hatena nyeri mata mah tetep teu bisa neuleuh teu bisa neuleuh disisieun pengajian nya nama indit disisieun muludan nya nama indit disisieun rajaban nya nama indit kunaon eta mata hatena teu bisa nempok di sisi aya pembangunan masjid nya nama nekad nage kieu satungtung masjid eta can anggeus aing moal balik pohar amat asih pohar teh mah kudu diopnam tah budak kudu opnam tah mah tah eta kudu ada mata hate parah masyaallah kari ieu umat kaum Firaun baheula geus janji dek iman ka Kangjeng Nabi Musa tapi ketika Kangjeng Nabi Musa ngadua lenyap sirna banjir endahan menganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tidinya Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa deui ka Gusti Allah doa nama nu kamari teh ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fillati wa bagawata wa inna qaumau qanna qadul ada fakhudhum bi uqubatin tajalu alaihim naqmatan wa liqaumi ma'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan Gusti sehingga hamba Gusti nugaran Fir'aun kumuluhur di muka bumi telacut pohara kabina-bina jeung sanyana kaum nangis ngudarkana perjanjian sakumaha janjina nyana deuk iman ternyata orenganan beuki tambah-tambah bangkawarah lah Gusti cek Kangjeng Nabi Musa khuluhum biukubatin siksa bae ku hiji siksaan anu bener-bener jadi siksa ka aranjeunna tapi keur kaum abdi mah jadi piwuruh jeung kaum-kaum nu sabana mah jadi kacamata sakitu bae Gusti pamundut abdi baka Gusti Musa tungguan bakal diturunan siksa deui ku aing cek Allah bener bae ya Allah ya Rabbi mimiti aya simet laletik sing haliber atuh budak-budak di Mesir tegalahan simet bunga diasup-asupkeun ka botol ditiir malah bebeja ka mana mah loba jasa simet alaan ceng emang lamun tas babanjiran mah simet mah loba cara ngalahanna kumaha mah tubrukan hayang bagus kumaha mah make pangitik kabeh hebat kumaha mah ye kumaha dibere nya tah cekal Gus ya cekal Gus ya nah huluna aju bacaan Gus ya bacaan aku makan hah mais manggang ngarogo poos 7 kali lamun siana gede lamun siana letik 2 kali bae lamun kolot 5 genep emang ai budak atuh manyang teuing mais manggang ngarogo poos nah sia tungtungna dek mana dek mais potong dek manggang potong dek ngarogo potong mun poos ulah moal meunangan sia coba ge jampena kos kitu tah ulah napas hep mais manggang ngarogo poos mais manggang ngarogo poos mais potong plak tiupkeun jadi dukun eta bahasa anti Mesir eta menang ti Mesir datang eta ka urang ka dieu masyaallah
eta nang di Mesir eta. Wah, cuma nya Mesir bahasa Sunda. Iya emang di situ namanya bahasa Sunda tah. Bahasa Sunda. Di Mesir bisa bahasa Sunda kan dia. Masya Allah, mais, manggang, merogoh, poos. Mais, manggang, merogoh, poos. Mais, potong, plek. Ujianana ente mais baik aja ku kumaha. Dek menang, dek ente penting mah mais baik. Eta simeut pohara jasa loba datang ka Loba jasa mah. Jatuh kudu dialaan, ku hari mah dihareupeun imah ge loba manya. jauh upun nur. Oh, sing beletik sapoe loba jasa. Kadua poe eta simeut arasuk ka imah. Plek tina tatarina bunga ku hari puyeng. Sebab loba teuing ku jasa. Poean kadua arasuk ka imah simeut ya Allah ya Rabbi. Barang dideuleu di kebon bea ku simeut tatangkalan anu tatadina kunyana di pelak bea ku simeut bahkan tangkal korma ge ditumpakan ku simut. Imut idu poean ka hiji poean kadua arasup ka imah. Cek urang Mesir teh aya kaum Firaun tutupan segala rupa ieu simut ambalaya amat. Loba teuing masih mete pohara jasa ditutupan kabeh ditutup saja dibuka pinu ku simut. Wow, pinu ku simut bobe. Oh, ditarang hau ge pinu ku simut datang ka hau geus teu bisa dihurungkeun lantaran simut dirinya loba jasa. Simut muka lamari baju simut melulu simut. Wow, di tempat di kamar kabeh simut. Masyaallah, ieu simut lain lalagaan. Bakala zarahum masimarahum terus segala rupa di dar simet loba jasa iman lain lalagan simet teh pohara si satu ngaranna ge masyaallah sakabeh tatangkalan beak di daharan ku simet bubuhan beak di daharan ku simet dangdaunan beak ku simet ya Karim datang ka eueuh deui dahareun lawang imah kunyana di daharan. Lawang imah. Mana aya simeut bilang ngadaharan lawang imah jamalah ya. Imah ngadaharan lawang imah. Lawang imah di daharan udah. Pakala. Diuklil abwab. Terus datang ke kulantaran hese masak atuh ku ari mah teu dalahan. Poe kadua poe katilu geus eueun lu bisa dahar lantaran kabeh sibet endeu kumaha ngadaharna endeu kumaha nyeun rotina lantaran sibet malulu endeu kumaha masakna sibet malulu poe kabeh imah pinuh ku sibet datang ka tinggal kidang sibet sakit sadada terus datang ka dieu kikieuan kabeh kikieuan budak leutik mah geus dipanarang ku kaluhur geus sarares simut imah siksa sak Firaun teh budak manya aya pangeran pae ku simut Haman ka dieu sia cak Haman kula ge ieu bingung ulah bolo-bolo ngabadaegaan pangeran ulah loba ngomong sia dipecak ku sia aduh aing amankeun ieu tina simut ndeu kumaha ngamankeun ieu istana pinuh ku simut tuan raja. Coba simut singkir-singkirkeun supaya ulah aya. Teu bisa ieu tuan raja maksa simut. Jandela kacana geus dibeun geus beak ku simut. Kaca di daharan ku simut kaca. Masyaallah. Lawang di daharan geus arah supaya ieu mah. Pokona mah lamun aya imah ditutup geus beak we. Beak ku simut kabeh. Poe ka-4 poe ka-5 geus teu daya teu upaya jelema. Arese. Cak Firaun coba tuh sia deuleu, coba kaum Bani Israel di ditu. Simut aya eueuh di ditu. Manya di urang doang simut. Coba ka ditu. Ngutus Firaun ka ditu. Ka kaum Kangjeng Nabi Musa. Kaum Kangjeng Nabi Musa mah keur dalahan, keur nginum. Wow, sasanaga. Simut hiji-hiji acan barangnya datang kadinya
simet nuturkeun nyala lumpat ka ditu kawian Israel ka kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam simet nuturkeun simet tetep bae nyana diudag-udag ku simet Masya Allah jadi kaum Kangjeng Nabi Musa ge heran lantaran isimut wares diudag-udag bae ku simet pokona mah kaum Firaun mah lumpat ka mana bae diudag ku simet tuh kuari mana Kangjeng Nabi Musa mana tuh Kangjeng Nabi kami minta dari Kangjeng Nabi Musa ya kami disiksa ku simet anu pohara kami mah kuari dek janji deui panglengitkeun ieu simet lantaran kami geus teu dahar teu nginum hese boro-boro masak boro-boro nyieun roti tuh deuleu tatangkalan geus rodil gundil daunan buahan naon buah kabeh di daharan ku simet ieu kami kuari mamohon Musa lamun ieu datang ka simet kami mah deuk iman ka pangeran anjeun Allah jeung deuk iman ka anjeun bahwa anjeun teh Rasul Allah benar Musa teu kuat kami disiksa 5 poe 6 poe ka 7 poe Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah sakumaha doa nu kamari ngadoa Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah nyuhunkeun dileungitkeun iksyif annal azab Gusti pangleungitkeun sakumaha pamundut ieu umat-umat Firaun teh kaum Firaun teh nyuhunkeun iksyif annal azab cenah pangleungitkeun siksa lamun dileungitkeun ieu siksa kami aman nabi ka bakal iman ka anjeun nu mantap ku Gusti Allah dileungitkeun ieu simet menang 7 poe disiksa ku simet Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah Allah ngutus angin ngahiliwar gedebur eta simet ditiupan ku angin langsung set kontan hiji acan sih cek kaum Firaun ieu si Musa sihirna ku poharanya Musa pohara mati sihir waduh cenah tanding ieu Musa geus mapuguh oraina mun ku nyani balangkeun tuh urang dilegleg haji ieu deui pohara amat tetep bae masih kena nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa idinya Kangjeng Nabi Musa teh nungguan kaum Firaun coba sakumaha perjanjianna deuk aman nabi ka deuk iman ka Kangjeng Nabi Musa kemudian ku Kangjeng Nabi Musa teh didatangan kumaha sakumaha perjanjian anjeun teh deuk iman napan teu Masya Allah anaqadul ahda Musa geus atuh Musa ulah sok nyieun-nyieun deui bae boga sihir teh ulah sok diumbar-umbar Musa kabeh teu kuat ieu Musa ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa kami mah lain sihir ieu mah mujizat ti Gusti Allah saha nu iman salamat teu iman bakal cilaka ayo deuk iman tante lah Musa ulah sok nyieun-nyieun gas kami kuari mah geus alhamdulillah aman geus eueuh simet bisa masak deui bisa nginum normal sare normal geus Musa ulah sok nyieun-nyieun deui ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa tetep bae teu daek iman paruman coba itu paruman Tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa Masya Allah karim Kangjeng Nabi Musa teh unjukan ka Gusti Allah Gusti
sakumaha nu kauning aku Gusti keluarga Firaun kaum Firaun teh janji deuk iman ka Gusti deuk iman ka abdi tapi ternyata ngudar kana perjanjian Gusti kumuluhur teh banget pisan ieu Firaun jeung kaum nanyangakeun sadaya-daya Gusti abdi mangan sakadar nuduhkeun hungkul jeung ngalaksanakeun parentah Gusti mangga Gusti Musa tungguan bakal disiksa naon deui Gusti ieu kaum Firaun moal kebal deui naon Gusti bejaan lah ke bareng bae jeung kanyaho teu kebal aya sieun macam kasir siapa? Banyak siapa kasir? Ayat tuma hilir serangga datang diunggal tatangkalan terus disalemprotan punya sembrot ke araya deui tuma sakit araya deui ke kunya dari semprotan ke aya deui tuma nyana ge kieu baeta di sisi kebon nyana isi tuma hileud pancakna ieu di naon karang-karangna disemprot areuh aju aya deui itu tekebal ka ceuli iya pada ceuli aya tuma sagala di ceuli aya tuma terus ka irung ka di terus ka dieu kabobogaan kira ieu tuma ka awewe ge nyelap ka jero masyaallah atuh gutak-gitek awewe ge kabeh gutak-gitek lantaran tuma arasuk terus ka dieu pajar sayang meureun ku tuma mah ayah baik, masya Allah tumpah, ya loba ka imah, woi loba tuma, di imah kami ge loba tuma, kumaha urang carana coba, tuma loba jasa tuma, geus badi tatangkalan, poean kahiji tuma ngambrek, poean kadua makin loba, kutu jeung tuma hileud ambalaya, ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Ima terus wae loba nyara sing harewas deui bae asana Musa pagawean Musa deui emang bangkawarata Musa kumaha Musa urang namun bisa mah cenah mayan Musa hese sia deuk mayannya dibere orai sia di coba tuh urang bebeja ka pangeran urang yuk kabeh datang ka istana. Selamat pagi pangeran. Pagi-pagi tuma pikiran busia kami gede laporan tuma ya pangeran kumaha isi hileud ambalaya mah bersihan tak busia istana supaya ulah tumaan rakyat kita ngabersihan tuma belah dia dibersihan di dia ambalaya ke belah dia dibersihan di dia ambalaya wah tuma geus teu bisa tah geus teu bisa diamankeun tuma muka turup saji tuma malulu dibuka pakaian tuma malulu cai pinuh ku tuma cai pinuh ku tuma wabe ambalaya tuma malulu kutu tuma jeung hileud malulu luar biasa poean kadua poean katilu poean kaopat geus teu bisa diamankeun masyaallah karim lamun Allah geus ngadatangkeun siksa model kos itu deuk saha anu bisa ngalawan kana tentara Allah lamun urang nyaritakeun keong kamari ieu di Karawang lamun urang nyaritakeun bangkong lamun urang nyaritakeun simeut di tempat-tempat kitu tani-tani urang deuk kumaha deui coba deuk ka mana ngalawan obat siram piram dek segala rupa dikerahkan ku orang tetep bae lagu disiksa mah ku Gusti Allah ieu tuma hileud
Masya Allah kan bisa kukumah ya Allah patataba matarakahul jarod anu kamari bea kusimut tinggal sesa-sesana mun tatangkalan tinggal tangkalna eta ditambahan ku ari disusul ku tuma tatangkalan bea ku hileud kamari daunna jeung buahna kuari hileud arasup ka tatangkalan ngaguling kabeh ku hileud bebeak nu kamari imah didaharan ku simut eta naon kitu ngaranna lawang-lawang jeung jandela-jandelana kuari mah hileud asup ka jero tanu imah goyang lantaran tuma di jero na loba jasa keluar deka mana tuma pohar jasa poean kalima dahsyat jasa geus teu bisa kakuasai tuma nu pohara luar biasa ya Allah Firaun ngutus deui ka Kangjeng Nabi Musa coba salah saurang ka ditu bejakeun kitu inana tuwufan ulana rabbak yakshifu an hadzal bala bejakeun kami dek tobat kitu ka Gusti Allah pada ulana rabbak pangdoakeun ka pangeran kitu yakshifu an hadzal bala supaya pangeran ngaleungitkeun kana coba-coba tu bae geura minta doa juga ka Musa Kangjeng Nabi Musa di teangan aya di handapeun gunung Tursina. Emang didinya tempat Kangjeng Nabi Musa? Kangjeng Nabi Musa didinya. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Di. Ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa. Didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki cari dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mama uni segala rupa kejadian teh Gusti kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu, engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakangnya menjadi kieu ieu budak kadoa. Kayak wah teu beres. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau kubelai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Kedatangan ku Kangjeng Musa. Hai. Sakumaha kabebene sia. Siang ada kos gitu kata Pak kabebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh. Masya Allah. Senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh. Eta mah kos gitu mah sama kabogos. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana
ku poho-poho nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharuan eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaje emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing tu kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh jampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngala wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolit ahad Allahu akbar tadadat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teh bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeuting jahorenganan nu sok hudang dipeuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kiih reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos itu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kiih ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung kiih ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikirannya najan nu sok hudang ti peuting mah rasul jan sok hudang ti peuting mah nabi jangan sok udang dipeuting mah para wali, para ulama salafus sholihin. Berarti aing ge meureunnan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak aki tah. Karena udang doang geus jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok doang. Aing anu mantep aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok sholat dan di blon-blon penmannya juga sekolah tak ini carakan kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing geus dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh engke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing dik sanu ngalehkeun aing betul dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing juga abdi aing mah pinter jasa dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyai dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti
nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah nu bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos nu pinter itu pinter tapi kos nu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti ya Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun atuh bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah gajian ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik gajian ku kumaha ge abdi mah ge dibelembung gajian ku kumaha ge tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah gajian ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae tah ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deuk ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh jakarasa amal abdi mah teu bararagus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen ku kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajen ku kumaha ge sida kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen ku kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tak nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu wau jeung judi, eta kan bodoh ngaranna. Ka surga. Nu teu wau jeung mabok, eta kan bodoh ngaranna. Eta ka surga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit, janjana mah sieun beusi teu kabayar, bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit, dah jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh. Teu geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu dalah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu gen penting mah tarang ngideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang mata dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh jinganan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus parah adapun ge di ka neraka geus sakedeung lah tak aing mah cenah kos kitu doang sebel
atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka. Nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana masa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu angel mah turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka ti tadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek teh kiai Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah nek salamat. Ulah cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ya. Ngariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah teu bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan ayo kadegan. Kadegan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masak gitu-gitu kene tangan di Arab doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburna disangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ye cak nu milu maning ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun deui ieu geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae menta anteur jarang teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi jarang itu bisa ilah hadorot-hadorot teu kudu hadorotan mah sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ge eta sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene tapi dengan itu mah diarabkeun doang gila hadorati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang abah kula datang ye atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun nasallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tuh udah jadi dukun gitu. Tapi bener nih malah ganjang nu bodoh. Teu kudu hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene. Wali geus kieu bae, Pak. Wah, Junet tuh. Kanyawan gua aing tuh datang. Geus. Kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot. Geus datang. Dadah wali. Nyana boga keyakinan mun wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan sia kieu dadah ini dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang kayaknya Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus wae saya datang ka urang neangan muzawir muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung sama ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disarahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan gugus antapkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jambur aku aing
cak Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng. Ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu. Dakwah ngaji lempengkeun, dakwah ngaji lempengkeun. Engke nya menyerap. Ari hajunanya eukeur kieu, haju disalahkeun mah nya lagi atuh engke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran. Ye, ulang engke mun keur ngaji bejaan, dakwah. Ari keur praktek antepkeun heula. Oh gitu atuh. Dibere metode Kanjeng Nabi Musa. Masya Allah. Beres siksaan tuma anu ambalaya kita datang ke Kanjeng Nabi Musa dengan bahasa inna natubu kami dektara robat fadaulana robbak doakeun ku anjeun ka pangeran pangdoakeun geura supaya pangeran yaksipuan hadzal bala. Yuk kami bakal tobat ka Gusti Allah. Fada Musa Kanjeng Nabi Musa Gusti Maha Uningan. Kaum-kaum teh nyuhunkeun ka abdi supaya siksa dilejapkeun. Anu nyana janji ditobat babalik ka Gusti pangleungitkeun ieu tuma. Bareng Kanjeng Nabi Musa ngadoa sabada 7 peting eta disiksana mina sabti ila sabti tipa sabtu ka sabtu atuh panakasuadu ila akhbati amalihim be. Bareng Kanjeng Nabi ngadoa lalaunan Allah nurunkeun hujan dibarengan ku angin. Hujan angin nu di luhur kenteng, di luhur tangkal kayu kabawa ku angin. Anu di imah terus dibawaan ku angin. Setik eueurat. Panakasu cara ricingnya dengan tentrem tuma ditungguan ku Kanjeng Nabi Musa sakumaha perjanjian narek tobat ka Gusti Allah sapoe 2 poe saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan tapi ternyata waadu ila akhbasi amalihim balik deui kana pagawean nu pangjahat-jahat dan deui pangjore-jorena tetap nyana nyembah ka Firaun lah tidaikeun iman. Masya Allah. Bahkan ngomong nawakalu al-yauma qatakina nawsahirun poe kami geus yakinkeun bahwa Musa teh jago jasa sihirna. Masya Allah karim atajala rumal dawab sehingga Kanjeng Nabi Musa mah bisa nyulap eta kerikil-kerikil batu-batu laletik di horenganan bisa dijadikan tuma ku Kanjeng Nabi Musa mah pohara jasa. Lain lalagaan orang Musa mah batu-batu laletik, batu-batu anu aya di jalan teh kunyana disulap disihir sehingga bisa jadi tuma. Batu-batu nu galedege meureun kunyana lamun deuk dijadikeun onta, dijadikeun kuda, dijadikeun segala rupa bisa. Ya hebat amat Musa tetap nganggap sihir ka Kanjeng Nabi Musa walam yu'minu beriman. Beriman. Ya Allah. Hese jasa dek iman. Hese. Di zaman Kanjeng Nabi ningali langsung kana mukjizat Kanjeng Nabi Abu Jahal, Abu Sufyan apakah iman ka Kanjeng Nabi? Henteu. Kuari teh lain lalagaan mukjizat Kanjeng Nabi teh geus dipraga-pragakeun berbagai cerita-cerita. Geus pugu dawa-dawa para ulama mah apakah ilmuwan-ilmuwan iman? Henteu nu teu dibere hidayah mah. Tetapi keunikan mere hidayah Gusti Allah. Di Amerika inan teu kurang sapoe-sapoena tina 1000 jelema nu asup Islam. Di
di Belandaan teu kurang sapoe-sapoe nanti ratusan jelema nu masuk Islam saat ieu lain lalagaan teu kabendung nu unikna Presiden Amerika Obama keur ngayakeun musyawarahnya jeung Uni Soviet untuk menggempur Islam Syria. Lain lalagaan kan nyana teh kuari keur kesepakatan dengan cara masing-masing supaya digempur walaupun secara zahir berlawanan. Iran berlawanan, Amerika berlawanan, Soviet berlawanan, tapi pada dasarnya kan nu jelas mah negara Islam digempur. Lamun kitu mah nyana berlawanan kemudian teu digempur karak sor berarti. Tapi pan ieu mah Soviet ngagempur, Amerika ngagempur, Iran ngantep, Turki lapanganana di luhur ngantep. Berarti kan keur digempur, dipersilahkeun sarua jeung kos kitu. Saat Amerika Soviet ngagempur negara Islam, justru di negara Amerika ribuan manusia bisa kewalahan ayeuna. Bahkan sababaraha jenderal anu asup Islam. Jenderal di Amerika asup Islam. Aya anu disel, aya anu dibunuh. Urang mah kan teu nyaho kuari. Geus aya sabaraha jenderal anu disel diasupkeun ke penjara kemudian disetrum paeh. Nyana paehna Allah muringkak bulu urang mun ngadege kitu. Muringkak bulu lain lalagaan, ieu dirahasiakeun. Cenah kiai nyaona ti mana ti internet aing bisa ke henteu muka internet. Alah jodoh ngomong kiai mah nonton TV deuleu ku sia di imah aing aya TV jang sia. Kecuali sia mere ka aing. Emang lamun dibere ditari mah jual ku aing. Gua aing mah lamun aya HP sasada tadi mah. Sasada. Kula ka pamajikan angkat. Imbung. Orang nyana kitu bisa. Sugan kula mah pamajikan kula bisa. Angkat. Marah-marah kula. Angkat. Gitu bisa cek nyana teh. Teu bisa. Teu bisa. Sarua teu bisa. Kula ge teu bisa. Dan tangga kuari teu bisa tangga. HP teh nyetelkeunana mana nu kudu dipencet. Teu bisa. Lah cenah kiai atuh belajar bae. Itu mah urusan aing belajar di dieu mah. Sia kunaon ngaguruan aing. Atuh aing ge lamun hayang bisa masa pira kos kitu atuh bisa aing sia mah. Ngan aing mah teh hayang, aing mah moal kebal deui lah bakal ka kuburan mesti ditanya. Ge di akhirat mesti ditanya eta HP digunakeun kunaon lah maning teu bisa geus. Geus aing mah sakikieuna bae hirup. Tengah rasa pinter, tengah rasa bodoh tuh bisa main HP tuh kajian. Los yang rasa pinter, leg ku si HP. Los aing mah teh aya. Pamajikan kula teu bisa main HP, kula teu bisa. Geus aing mah sakupu berarti geus. Pada teu bisa. Mendak lamun aya HP sasada tah. Bingung. Isa. Kumaha nya jalankeun kumaha? Budak mending dibantingkeun begitu ya HP. Aji pengen di HP na 5 nurug cupu kolot-kolot goblok ajang naon apa yang naon ya nama dibagi lain baca tasbih ku teh budak mending dikagrogol kan sabaraha jenderal nu asup Islam anu disetrum lain lalagaan. Maksudnya supaya kembali ke agama Kristen Katolik nomor 1. Katolik tetapnya Allah beki dia setrum. Allah. Hembusan napas terakhir. Allah. Masya Allah. Lain jelema leutik jenderal di Amerika. Lamun kamari di Belanda geus puguh Raja Charles asup Islam, Lady Diana asup Islam. Marahal nu mantap kuari tinju di dunia kuari kurang pati diorbitkan ya kunaon ketika petinju naik mendunia Muhammad Ali asup Islam, Mark Tyson asup Islam, bingung di Amerika asal mendunia asup Islam. Geus segala pareman ka tinju asup Islam kabeh atuh dekat rumah mantap kuari dunia pertinjuan heulanan sakedeung
ulah pati dihebatkeun ku ari pemain bola nu masuk Islam pemain bola di Amerika di Jepang ada Islam Masya Allah Karim mantap bingung gua di Amerika di sisi lain gempur Syria di sisi lain Yaman digempur di sisi lain Arab digempur nah setelah Arab Saudi kayak bakal Cikupa Pasar Kemis aman Cikupa geus dikeukeun sebab aya citra di ditu di Pasar Kemis kan di Pasar Kemis citra puri mah wodo pada ti maca tasbih di puri mah sore maca tasbih di puri mah jeung polisi-polisina di dinya ngahiji dek kumaha Masya Allah kan hidayah mahal lain lalagan mahal hidayah lain lalagan di Amerika ribuan imah dijadikan masjid imah dijadikan musola gereja yang geus dijadikan masjid hidup pohara jasa kuari Yahudi model Yahudi asup Islam disiksa ieu Yahudi teh disiksa kan kuari teu meunang teu dipublikeun teh mah aya hiji dua cabut Masya Allah kan rahasia Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha Hai Muhammad anjeun mah moal bisa bare hidayah ka jeung hukum ge innaka la tahdi man ahbabta ka jelema nu pake kacinta ku anjeun Muhammad dakwah bae ngajak bae hidayah mutlak nu aing cak Allah hayu dakwah bae sia nu mantak lamun kiai sok ngomong kieu lah cenah teh daek narurut ka aing salah ka kiai dakwah mah dakwah bae cara kipudoli penting mah dakwah balik mau berkat beres adapun nurut jeung teu nurut teh lain urusan aing cek kipudoli hebat eta kos kitu mah nya mah aya satu ketika jelema poho teu mere amplop poho nah geus sakilo balik deui Assalamualaikum naon ge aduh sorban tinggalin jangan ada di masjid aya eueuh di teangan adena ka dieu cenah kieu emang kunaon ulah poho emang eta nu dimaksud aduh Gusti pajar kaki pudoli puhu kasia Masya Allah segala sorban tinggalin kos kangjeng Nabi Idris bae nah beres sangkaan sihir kemudian tedaek ariman pada Musa alaihissalam alaihim ba'da ma aqamu syahra sabulan aman damai eueuh siksa tentrem ngeunaheun ditungguan ku kangjeng Nabi Musa supaya sesuai jeung perjanjianna ternyata beki buang ka warah walam yu'minu teu iman kangjeng Nabi Musa unjukkan ka Gusti Allah Gusti sakumaha Gusti uninga abdi dakwah tapi ternyata disihir-sihir ku kaum Firaun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti tunggu Musa siksa berikutnya bakal datang nyanggakeun Gusti mulai 3 bulan eta bangkok sing laluncat bangkok laletik bangkong diarulin dipake ulin ku budak bangkong dihareupeun imah henteu kebal sajam 2 jam ngalobaan cek budak-budak weh jadi loba bangkongnya jadi lobanya terus dibaris-bariskeun menang 5 jam 6 jam woi gila loba teuing bangkong loba teuing terus datang ka sapoe ngalobaan ti mimiti bangkong nu sagede cinggir anakna datang ka nu sagede jempol datang ka nu sagede peureub datang ka nu sagede terbang bangkong aya kabeh gede bangkong teh ya aya nu panggedena di jengkalan 2 jengkal Masya Allah lujat bangkong blok Masya Allah bangsa nu kolot huisan mah blok paeh dirinya keneh bangkong ngalujat nembragan imah bangkong ya Allah tinu leutik datang ka nu sedang datang ka nu gede bangkong ya
lain lalagaan siksa. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع Bangkong. Ieu bangkong teu mimiti sapoe ambalaya di jalan di pelataran masih kena terkuasai di imah-imah mah poean kadua geus mulai naranae ka jero imah terus dihandapeun di kolong-kolong geus loba bangkong poean katilu sing tarangkeup bangkong teh geus seueur tempat anu kosong bangkong kabeh pamtalaat bae bangkong lain lalagan pilu pohara pamtalaat pina buyutuhum imah pinuh ku bangkong kamana bae loba bangkong bahkan watimatuhum kadaharan bangkong malulu ada tum hiji wadah bangkongan ayo panci didinya dek dicongkot jerona pinuh ku bangkong gerengseng pinuh ku bangkong nek nyokot cai ku ari mah kana gerengseng atawa kana naon gitu ngaranna tu kendi pinuh ku bangkong di kendi gentong gede nyokot pakai gayung lu keluar lain cai bangkong bangkong geus loba nyasa masyaallah kolong-kolong tempat sare bangkong malu diluhurin tempat sare bangkong malulu hees urang hees di mana bangkong malulu wari marentul diluhurin ranjang bangkong naranaek aju sasada deui teh cicing mah kang tikung bangkong masyaallah baheula maca kolot baheula sia-saha nu bisa ngalagu rame koreng bangkong mah bisa ngalagu rame manyam bisa ngalagu rame dengekeun ku sia cenah bangkong mah bisa ngalagu rame horeng bisa ngalagu rame raramean tang ting tung sugan urang ngalagu rame di empang horeng lain tang ting tung wah tuh rame bangkong dan tadi mah di sawah doang di kali doang gua mah di imah-imah di kamar-kamar ge bangkong kok tang ting tung kok urang datang ka jelema nyocokan ceuli coba cenah ieu urang kumaha bahkan wa kana rajulu yasufid dopadi ila rukbati hese-hesena jelema datang ka diuk di luhureun bangkong eueuh tempat anu bangkongan hajunyana diuk di luhureun bangkong atuh ngedeng di luhureun bangkong geus lain diuk lain ngedeng kumaha bae cicing di luhureun bangkong datang ka ila rukbatihi datang ka pundak bangkong sapundak sakieu ya Allah anu unikna deui nu unik wah ayatakallama ayasibut tof difda ngomong nyana lamun ngomong nu keluar bangkong lamun ngobrol asal nyana ngomong bangkong keluar situ ngomong keluar bangkong situ ngomong keluar bangkong jadi ieu mah bangkong diproduksi di awak sorangan produksi bangkong keluar bangkong geus embung ngaromong embung ngomong asal ngomong bangkong keluar asal ngomong bangkong keluar ya Allah ya Rabbi Masya Allah wabeh pinuh ku bangkong aya jelema nu nyeget lampu lantaran peuting lampu didatangan ku bangkong diriung ku bangkong datang ka pareung poe kemana bae langsung bangkong hatta la yastati'a ayan saiba ila syakil akhar wa yabtahu ila ukatin teu bisa kumaha geus ka mana bae bangkong ka kenca bangkong ka katu bangkong ka hareup bangkong ka tukang bangkong sehingga nu kaluar ti sunggut ke bangkong neuk dahar naon bae ge hese lantaran bangkong atuh Imalain lalagan becak Raja Firaun coba tuh sia datang deui ka antuk ka Musa. Teu isin-isin ya. Teu isin-isin asal kos kitu Musa deui asal Musa deui.
Kangjeng Nabi Musa keur cicing bejol darah ratang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Musa model ieu bangkong ayana di Mesir doang. Di Mesir ke belahan kami doang geuning ka dieu mah eueuh ieu bangkong teh teu dayekeun. Kuayana saeutik ka tukang kuayana sakitu kami teh hendak tobat ka Gusti Allah nyaan bener Kangjeng bener. Kami malain lalagaan deuk tobat ka Gusti Allah nu penting bangkong dilenyapkeun sabada 7 poe siksa bangkong. Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah harita kene bangkong mulai reda lalaunan ararindit bangkong set bangkong napas lega. Summa nakasul ahda wa lam yu'minu wa adu li kufrihim wa amalihim al-khabithah. Saminggu ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sugan nyaan tobatna. 2 minggu encan aya keneh bae. Ditanya ku Kangjeng Nabi Musa, "Wahai kaum kumaha sakumaha janji ieu?" Cenah lamun ieu bangkong eueuh mah kapandek iman. Lah nu penting mah maneh ulah nyihir dewe Musa. Ulah sok datangkeun sihir macem-macem, kami riweuh. Walam yu'minu teu iman wa adu li kufrihim kembali karena kakupuranana jeung pagawean ada buang kawarah. Badama aqamu syahron fi afiatin sabulan. Dibere tentrem hirup nyeunaheun. Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi dakwah geus pohara jasa ngajak ka Gusti nauhidkeun ka Gusti tapi kau makin bangkawar perjanjian tinggal perjanjian nyanggakeun Gusti ka Gusti mangga tunggu Musa masih keneh datang siksa sok sabulan tentrem والضفادع والدم آيات مفصلات. Wari didatangan disiksa nu terakhir ku Gusti Allah. Keur meujeunna tenang nyana barang deuk nginum eta cai jadi getih. Hangru kok jadi getih teu jadi nginum. Terus jana ka sumur coba ngalacai di sumur ditimba cai jadi getih bebeja ka tetangga lantaran dahaga yang nginum tetangga ge orenganan keribut di imah tanggana lantaran cai jara digetih kabeh. Nu aya di teko jadi getih, nu aya di gelas jadi getih, nu aya di sumur jadi getih, wabah jadi getih. Ya Allah, cak Raja Fir'aun coba ka Bangawan Nil. Penil mah ieu mah Bangawan gede. Coba ai Bangawan Nil naman teh jadi getih. Nyarokot cai barang datang ka imah jadi getih. Nyokot deui ka Bangawan Nil. Datang ka imah jadi getih deui. Oh nu aman kabeh. Warima teu kudu dicokot daratang bae ku warima ka Bangawan Nil nyokot nginum di dinya. Nu unikna dicokot, disiuk, siblak, lamun deuk diinum jadi getih. Woi budak, warima nginumna ulah make naon panyu, ulah make gelas, langsung nyedot. Pan Bangawan teh jadi getih, barang disedot asal datang ka dia jadi getih. Gideu kabeh. Pan anehnya. Caknya ijarah digetih, Bangawan mah teh jadi getih. Mun disiuk jadi getih, dikagelaskeun jadi getih. Lamun deuk diinum jadi getih. Lamun nginum di dinya nu disugut teh jadi getih. Masyaallah nyahangru. Coba cenah ka kaum Bani Israil coba nyana mah sugan boga cai. Kadari itu cai aman di ditu. Masyaallah harerang. Aya uyun Musa di dinya.
mararandi kaum Bani Israil mangarari nu masaknya sejeng saja bana atuh kaum Firaun datang kadinya minta cai dibere cai dipikul jangka istana raja dibawa make onta make himar di jalan nama make masih rapi kene bunganya asal datang ke istana jadi getih bayi mah kabeh Masya Allah siksa mun jadi getih ya Allah ya Rabb fasalat miyahuhum kulluha daman wapeh cai jadi digetih kabeh wabayuskuna min bi'rin wala nahrin illa wajaduhu daman hiji sumur terjadi getih hiji bangawan terjadi getih wabeh jadi digetih pasyakau ila Firaun wabeh daratang ka raja Firaun kumaha ieu kumaha laisa lana syarabu jang nginum acan pidato raja Firaun sihrukum saharakum Musa geus nyihir deui Musa anak angkat aing min aina siruna mana tukang sihir urang tandingkeun deui jeung Musa urang adu jajaten deui hayo kaum mual menang orang gabehannya nama boga orai gede boro-boro dek ngadu didungkukeun doang ge orai didungkukeun nyana orai na kinaon gitu perem haji orai bentak urang geus kaeh ti heula orai didungkukeun ku nyana nu luhurna 12 meter haju perem oraina haju orai urang neuleuh di hareup orai bentak urang deuk kumaha wah kuat kudu kumaha tuh urang kudu kumaha cak raja Firaun sakali deui coba mohon ka Musa supaya ngadoa unjukkan junggera ud'u lana rabbaka yakshifu anna hadzal coba bejakeun kami deuk arariman kitu sakumaha tadi arunjukan ka Kangjeng Nabi Musa menta dieuweuhkeun menta disirnekeun ieu siksa dengan janji dek iman ka Gusti Allah 7 peting pinu ku getih Masya Allah kabeh hamba layak getih kabeh aur-auran di jalan getih kabeh getih Masya Allah Kanjeng Nabi Musa sesuai izin pamenta kaum ngadua ka Gusti Allah menta dieuweuhkeun ieu getih langsung menang 7 peting ret getih teu aya aman ieulah Allah nurunkeun siksa ka kaum Firaun timimiti ku Gusti Allah dibere paila kemudian diturunan deui ku Gusti Allah teh itu banjir tetap teiman diturunan deui sima tetap teiman diturunan deui kutu tetap teiman diturunan deui bangkong tetap teiman terakhir diturunan deui ku Gusti Allah siksa getih tetap bae teiman nah ieu teh sabenerna mah sebagai ayat mufassalat tanda-tanda nu jelas bahwa ieu sebagai mukjizat Kangjeng Nabi Musa jang ngajab kaum Firaun nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin maka balang kawarah tala kabur sararombong teu daek iman ka Gusti Allah teu daek percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam wa kanu qauman mujrimin ayalah kaum Firaun kaum anu daruraka buang kawarah lamun baheula seperti itu terus turun temurun datang ka kuari di Jakarta mah ieu masjid ieu imah Kristen ieu masjid ieu imah Buddha ieu masjid ieu mah Konghucu Hindu tidak iman teu terbuka mata hatena teu kieu ieu si masjid jang parantinaot jang ibadah sanu di ibadahanna Gusti Allah ai Allah teh saha Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard
padahal manyana lamun nanya mah mantak naon dasar teh diberi hidayah tetep bae percaya pangeran teh Isa Tritunggal Tritunggal lamun pangeran Isa ai memeh Isa saha pangeran anu geus leuwih ti heula langit jeung bumi puguh Isa na ge dilahirkeun ku Maryam tapi kunaon di pangeran-pangeran pabeulit urang mah lamun nyaritakeun kos kitu masih ti pangeran ngajuru sahabidana eta nu ngabidadan pangeran barang ngalahirkeun anakna kok jadi pangeran bo anak Tuhan jadi Tuhan bo haram ai memeh Maryam jeung memeh Isa pangeran saha anu nyieun langit bumi teh saha anyar teh mah pangeran mun di kitu-kitu tetep bae nya bisa ngahelah jalain Musa na jalain Isa na pangeran mah nu nyanding ka Isa eta deui pangeran Sundang Sanding atuh cenah eta mah jadewa pangeran nama eta mah ngan diwujudkeun sote kos kitu deuh mah nya aya pangeran nyanding be budak pangeran nyanding sakumaha jurig newo-newo itu karti ku urang mah sebab naon urang mah dibere hidayah ku Gusti Allah percaya inna dina indallahil Islam lamun kuari urang kita perang asal perang nasabilillah emang urang kudu mundur jam moal mundur di urang maka jeung kumaha ge paeh sorga tinggal dua bae pilih perjuangkeun agama paeh sorga tinggal sakitu doang mal ditinggalkeun ku urang perang asal bener-bener sabilillah moal Yaman emang ditinggalkeun moal wajenting rarangsa dan moal ditinggalkan sebab naon surga kuari geus saseleh kuari nu mantak saseleh kapan perang mah make biaya lamun sabulan deui teh dicabut tentara-tentara biaya terus bae bakalna miskin deui bae Amerika ikan make biaya perang Arab bae ge Arab perang notor ka Yaman kuari geus depisit Arab sakitu negara kaya dan make biaya nah urang kuari di Indonesia lamun perang di Amerika moal ditinggalkeun moal boko mau di Indonesia pamajikan bae ge pamajikan bulah geus jadi pamajikan kerja di bebeneuna keneh nyawa taruhan pohara jasa mending mun geulis menyon tetep nyawa taruhannya weh jangan colek kekasihku barang di deuleut ya Allah nya hideungnya leteng tetep baik selama aku hidup engkau aku lindungi Masya Allah Masya Allah Masya Allah pohara urang Indonesia boro-boro ke agama iya awewe bagi kur ngomong ke agama ya urang kan mantak diuk di dia kan ieu naon ngaranna keur ngaluhurkeun agama ye lamun kuari urang paeh ya dibom ya surga ya ulah cenah kiai Masya Allah Masya Allah satu hari kita bertemu rasa rindu hatiku ya Allah jika aku bersanding denganmu syahdu rasanya Masya Allah karib siapapun yang akan menghancurkanmu sebelum engkau tercolek lebih baik aku yang duluan mati eta kan lain lalagaan lautan akan ku seberangi daratan akan ku naungi pokoknya mah demi